Ngeloba orang kerja ke palong. Ada mau palong mah lebih acara sih. Ada yang di mana? Eswi, eta mana nguyuk gelas nu eta? Kurut nu gelo eta tadi berang nu diusir ku urang. Bener we. Kumaha ieu teh barudak teh ronda teh nya geus rapi acan ieu, pager-pager teh. Sugan geus araya. Yang ditinggali heula. Malam Salasa bagian saha ini teh? Oh, iya. Tuh, cek takolak kana raya wayah si geuningan ronda teh aduh. Juang takol ieu meh karumpul bagian ronda sahaya aduh. Sik kalau mau kela kalau mur lah sugan araya nu kana ronda teh. Mana jelema teh tadi nu kokok, nu nakokoh kok. Gua dia jelemana bogan halimunan gitu. Ah urang arek kapas heula atuh lah ayeuna mah. Bari ngadaguan barudak anu bagian saha ieu ngaranna teh malam Salasa teh. Kumaha nya banyak ieu kan kadari wae. Lah arek ngobrol sorangan we di dieu lah. Sugan jeung sugan anu nyampirkeun. Mana batur teh? Mana teh? Batur teh cenah kokok-kokokna ka mana? Eta buka teuing saha nu kakok-kokokna mah jiga boga halimunan kokok ditakol tapi jelemana eueuh. Urang ngobrol we di dieu mah bari ngadaguan batur. Deng-deng kayak pemilihan DKM teh cenah. Aya dicarekeun make ngadaguan kumpul rona-rona kabeh lah nya. Aya mah tuang naon heula tuh. Lah ngadaguan Aduh batur. kok. Heeh. Bari ngadaguan batur. Ari rona Saha tuh? Leuwih 10 nah tak buka karak datang ka karak duaan. Geus jam sakieu teh. Mang kok ka mana tuh? Ya nama bebekelan heula jang ngarona jigana teh beuneunan. Ngomong-ngomong teh kamarana di baturna sakarek aya sok sacokrak. Lah jigana teh beuneunan pedah sore kene. Jadi engke mun geus rada peutingan da batu mah ayeuna teh keur bebekelan heula mun jang ngarona. Ai tadi nu nakol-kol RT lain. Lain bukan ting saha ngakol-kol mah. Nya cenah ngadenge mah ngobrol-ngobrol terkait pemilihan DKM. Iraha waktuna cenah teh ngadenge tugas. Duka ari pemilihan DKM mah duka irahangan panitiana diserahkeun ka Pak RW sugan jeung sugan anu ngakol-kol teh tadi teh Pak RW. Meureun jigana teh keur keliling heula meureunan ngontrol ka masyarakat. Uang daguan teh bari di dieu mah nya lah kitu. Mang Hedeng ayeuna daripada kararesel urang mau payan perelek heula itu ayeuna mah yuk bari ngadaguan batur. Perelek. Heeh. Geus mulai kitu. Geus mulai jigana mah yuk lah urang masang heula ayeuna. Heula. Ayah nawe capek-capek ge nanya ada urang teh kawajiban dari perelek mah. Cara ge. Geus ada peuting. Allahu Akbar wayah. Mijong Jon, heeh. Ayo siap. Kolot deui. Aduh, ieu kamarana we teh panggih euy. Bisa kitu geus ditakol-kokol can aya keneh wae ieu di pos. Teh soraya nu nakol-kokol tapi ka mana nu nakol teh nya? Urang tas kopai perelek tapi perelekna aruhan kabeh geuneh lah. Tas di marana paweon, Maelon. Kuing teh tadi ka dieu geus nakol-kokol, geus kurang kuriling. Tas kopai perelek tapi perelekna aruhan Pak RW.
mau bebenangan atuh tuh. Can dipasangkeun wadahna geuna di luhur kene. Masya Allah. Paingan ting owal-owal. Itu wadahna aja mah aja di luhur kene. Berarti diparapaikeun ku RT. Engke coang pada miheula coang ngariung. Aya dua pembahasan. Masangkeun barelek anu rencana urang kaduana ayeuna program bade pemilihan DKM. Mudah-mudahan dua-duanya lancar. Amin. Sok cuang darukung ngamakmurkeun, ngamajukeun, ngaharmoniskeun lingkungan urang di RW 15. Nya moal meunang atuh da aek mah pae kurang kuring. Kuring bieu teh kurang kuriling we sibantesan aya ronda behna mah alhamdulillah geus arayanya. Aya Mang Dahyo. Ulah hariwang mun Mang Uyong siap kene ku abi dicantumkeun daftar ronda mah tuh dina malam Senin. Kang luhurna Bapak Dahyo. Ayo, Bang luhurna. Hari mana suntrang-suntrung aya naon ini juga hahehos dia capek. Sieun euy. Manginu ngabayang aja tapi jika ngawujud euy. Aduh. Kebeneran ya euy keur sampe kieu. Aya menu makanan teh euy. Lain eta jus oren naon euy. Nah, geuning ngaranna kitu euy. Wayahna isuk si Neswi pariksa panona. Lu kitu cina menu makanan daftarona Senin Selasa Rabu Kamis. Coba ka isuk mah pariksa bisi rambut ayam bisunya. Lamun kotokeun turuban kurungnya kade isuk mah. Eta teh nes tong jelaskeun. Ieu teh jadwal ronda. Susuna nama-nama nu tos diwajibkeun kangge ngaronda. Tapi Mang Oyon meureunan tos aya tugas ngalalanyahnan ngaronda mapai parelek. Atuh dah salah. Tuh wadah ge di dieu kene. Si Neswi cana ka puskesmas. Cina eta daftar ronda disangka menu makanan. Dari pasina mah kieu pinten terwe. Si eta sieun. Sieun. Oh mangi kasieun. Mangi kasieun. Aya mangi naon? Jadi lapar. Lapar. Eta di jadwal ronda disangka nama menu makan. Makan besieu. Mangi naon Nes, mangi naon? Atuh parwe aya lega menu makanan atuh. Urang minta kopi euy, hayang ngopi euy. Hayang haus lompatan tadi we euy. Makan besieu beureunan. Kela atuh ai hayang ngaropi mah cuang pesen ka Mang Onai. Bililis Mang Onai cuang telepon heula. Assalamualaikum Mang Onai. Iya ya aya nu ngararonda aduh malam Salasa teh hoyong kopi. Sakantenan sareng cai termosna Mang Onai. Indo Cafe, Gude sareng kopi hideung. Anterkeun ka pasrona ayeuna Mang Onai hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke tungguan nya. Geus dipesenkeun. Nuhun we euy. Siap. Pawe ieu kopina jadi terusna ge pawe. Nuhun mangga nuhun. Sabaraha nih Mang Ono? 20 nganyuk heula nya. Jadi setor. Aduh, setor. Nuhun pawe. Siap nuhun mangga. Ieu atuh panginungkeun kopi kat budak kuna kita kokolot sok lah urang mah. Indo kape nih. Aya euy. Hade wae. Aduh. Ecen gelasna euy. Aya eueuh gelasna nya euy. Tah termos sama ada. Ya, terus tadi bawa Bang Onai. Hade wae. Ini gelasna. Punten lah. Itu tuh. Eta tah. Kopina udah kan gratis. Jelasna sedih kan. Oh. Ya. Wah, lu mau sekolah nih. Bukan mereka dia kayak aturan ngumpul ngaruh kebanyakan budak ngora. Kolot bagas bebas rona. Kopi lah Lah, kali tubuhan. Kopi lah. Tegep ya mah eh. Apa ngedeng? Ya, kopi masuk nih atuh sok. Si. Iya. Eta maneh kakolot. Alah, ieu Nyuguhan rajin nyuguhan kopi eta curugna jeung asup deui maneh teh. Oh no. Kakolot jiga nu mampu maneh mah.
Aduh, Kan ulah kan uyuk. Curug si Des teh asup dia. oh atuh mau uyuk lagi sih. Ieu. Mau uyuk aya ngapang nanyukeun deui lah. Lain ari urang mana gelasna keur urang euy. Aya ieu di dieu na sih. Nah, Aya. ini mah jangan main maus geus ge. Atuh nuhun kan. Geus kebagian, geus. Neswi, eta mana nguyuk gelas mah eta? Kurut nu gelo eta tadi beurang mun diusir ku urang. Bener we. Bener we. Bener eta. Ah. Jaga dari Banyak jalan raya. Kamu dari mana sih?